Bang Cen bang. Buk borem. Candol. Kemana emang mak lompatna bang? Saya kepanggilan Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Anak AL terus berburu si Pirang. Tunggu saatnya. Wah, habisi mereka semua. Si Pirang, anak AL. Begitu ada kesempatan, tak sedikit pun tersisa dan takkan ada napas untukmu. Bagus. Tempat. Piotang yung buku piotang. Bos. Siap. Berangkat. Oh, yang ngelawan. Bukan ya? Aduh, goblok markas buat didiukan banjit. Halo guys. Hei, wanek siya, wanek ka dia. Tekan bagi jiji. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Kumpulkan kamari, tapi voice note-nya beda karena jenderal mana. Jadi orang yang PR bisa entos. Kerira ke tadi. Kenirannya? Nya. Hayo tuh orang tempat. Ayo. Kamari kan? Bulan 11. Berapa? Tahun. Di mana? Istara ke markas-markas. Sara euy aya nama sibuk wae masalah sekolah. Ya kedeng lah orang nelpon heula abang. Sok.
Dan nomorna aya nomor nama cuman kayak lah ditandit tapi aya teh aya kayak orang telepon lah nya. Halo, assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Abang di mana? Di bumi enak nis. Sibuk teh bang. Aya we pada malan mah. Aya naon is? Is bade kadinya bade ameng. Tos lami tara ka markas perasaan teh. Kunaon tara ka dieu is? Sibuk bang, ieu sakola kene kamari kan tos ujiannya. Terus ayeuna mumpung rada lowong bade kadinya bang. Oh, nyah ya tuh is. Urang lajeng gede masalah latihan teh. Siap. Ayo siap is. Ayo bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, saya wau tah. Eta bejigana budak AL ya. Wah, waing. Serang waing, pepet pakai motor ya. Tabakari. Lecet lumayan lah. Parah pisan. Naon? Sana naon cuma lecet doang sih tadi aya nyenggol. Tapi tak apa salah nyenggolna. Pakai motor warna biru dah. Warna biru? Banggolan. Awaknya gede banget. Asli. Ciri-cirina? Goreng. Hah? Goreng. Ciri-cirina nu rambutna pirang. Janggotan saeutik. Oh, Anu juga jaru beungeut ta. Asa-asa si Gordon bersantai. Kurang udah gela ya? Oh ya, sawawu. Nunya. Gede nama. Ya. Nunya ayo. Beungeut juga cara bulan. Ya, emang mirip banget juga cara. Aduh, sama goreng hidung. Parah banget mana motorna. Untung sih ngabret, tunggal senggol wae. Juga cambel do. Jangan karena naon. Keramang. Ini tuh sarakola. Tidak. Kunaon tuh sarakola? Korea masuk Main naon ieu? ulinan Oh, ulinan wae. Tong di jalan ulina. Disingkat tenggar motor. Ayo tuh kadah ditunya. Ayo. Ya, kadenya. Lalu masuk Grab. Halo, komandan. Buset, tadi budak AL kerlumpang kurang di senggol. Labu komandan. Pokoknya mah seru banget. Buset, abis. Ayo komandan. Ayo anjing, mana mah dia di dulu kak. Goblok teh.
agak peri-peri gitu. Kalau betulnya pada nyandak obat merah lah. Nyasok. Aduh, nyeri euy. Coba lihat. Nyeri euy, Nang. Asli na ieu nyeri pisan. Di mana ieu nu lukana? Aduh, peri euy. Au. Cicing. Alaunan atuh. Iya sekalian. Ah. Duh, peri banget. Alaunan coy. Udah deh. Diam atuh. Aduh. Geus lah bae. Nuhun nya. Duh, hayang jambu euy. Bae beureun ge cager. Bae lah. Harak ge cager geus teterekelan. Budak eta. Aduh. April dan April ya. Halo bro, enak bro. Aduh hampura euy, can kagarap ieu abangna ka klinik. Oke, siap. Hampura nya. Urang sore gerek ka klinik ieu. Ayeuna jam 5 nya. Hampura ke isukan lah. Ge wayahna dagoan paket ka Purwakarta mah. Bolora kagarap ieu keur rariweuh. Wayahna we nya. Palingnya lamun teu kaya mah di JNE-keun ku urang, make-make tuh lah. Can hari ka Purwakartana. Siap, laksanakan siap. Prol, nuhun prol, nya. Ayo, waalaikumsalam. Aing mah. Lambat ya, euy. Tulisan abang euy. Bila ada sedikit saja kesempatan untuk menorehkan bakti demi terciptanya harmoni negeri, maka izinkanlah kami melakukannya dengan segenap hati sebelum semuanya pergi dan mati. Deep Purple. Bahasa sang motivator luar biasa lah. Ulah ditaekeun ya. Nah, silakan. Berapa? Ini ditaekeun
Oke, kedeng untuk gelas. Oh, Bu. Hah? Kayak di Ustaz.
sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Assalamualaikum, Bang. Bang. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Ngopi dat, ngopi. Siap, Bang. Bang, ngopi, Cang. Ngerokok ngopinya, Bang. Duh. Gelasnya nyarungsep, Bang. Sarua gitu, kos bandot nyungsep. Kos bandot kos abang. Duh, abang kenalnya Tara Sinariun. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Bang, kunaon? Ada masalah, Bang.
bang boga masalah berbagi tuh ke bendot bukan bendot bisa nulungan udah dipendam sorangan wae bang tong ngalamun wae pikiran barudaknya barudak mah tong dipikiran bang wae penting mah abang weh. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Bang ngarokok lah ya atau ngalamun teuing slow bendot pasti di baturan di dia bang bisa boga masalah ngomong weh bendot anu sejen barudak untuk ayah ka dia yang dipendam wae sorangan bang gerak teuing bendot oge lamun boga kasusah abang ditulungan makaning anu ditulungan lain hiji dua bahkan lain bendot doang kabeh orang mana-mana ditulungan ku abang abang boga usaha saeutik rewong kulobaan ayeuna abang boga kepusing can tentu tah batur bahkan bendot sorangan nu sok ka dieu apal boga masalah naon-naonna sok atuh carita supaya bendot apal bang. Duh abang kunaonnya hese sih abang mah jelmana tertutup baheula mah anu dirangkul abang anu ditaruman ku abang dibantu disupport loba pas ayeuna abang keur kos ieu boga masalah aduh di acan kemana ya aduh rekan bang bisi bendot boga salah atau kumaha abang terus minta hampura weh bang pokoknya mah bisi abang boga masalah atau kesusah ngomong weh ke bendot bendot siap ngebantu ke abang basa bendot digebugan oge ku golongan si pirang ku abang ditulungan di dieu teraku ayeuna abang boga masalah bendot tuh bisa ngebantuan. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Mampu weh kusorangan lamun teu mampu bendot siap ngontek barudak. Dot, ya bang, oke bang. Tong lobating mikiran abang. Ya bang. Pun bae ieu mah geus perjalanan hidup abang. Ieu. Udah ratang nage geus alhamdulillah abang mah. Alhamdulillah wa syukurillah barudak sarehat. Ayeuna kumaha kabar ni bendot? Sehat? Alhamdulillah sehat bang. Mama sih? Mama kan percaya bang. Jadi bendot tinggal jeung ini ayeuna? Nya. Nini sehat? Alhamdulillah sehat. Kade dot bising kolot kurang nya nini bendot
diuji kesehatanana ninggang tegering sing bisa ngarawatna sing telaten bukan ini nya lain masalah sahana gitu. Yang penting mah jelema-jelema nu deket yang urang bisi ngaenu gering nu cager sing bisa ngarawatna. Kurang mapan cuma teu baroga sing bisa jaraga kesehatan. Sebab ayeuna mah lamun urang dibawa ke rumah sakit, ke klinik, lain biaya saeutik. Sok sedih abang mah dot lamun aya ningali anu gering sok nalangsa. Sok kapikiran naon sih anu dibutuhkeun ku jelema gering teh. Lolobana mah urang kan sor obat, sor dahareun, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik, dibawa ke nu bisa. Sementara urang kula wargana tara daek kontak fisik, tara daek ngusapan. Jelema nu geuring mah butuh pelayanan fisik dengan kasih sayang. Lain kudu bere dahareun eungeunna. Tah naon sababna jelema nu gering loba nu lewat. Tah eta salah sahiji faktorna. Intina mah anu dibutuhkeun ku nu gering mah kasih sayang, perlakuan kumaha urang keluargana, pasanganana. Sok lamun anu gering teh nya boh nini bendot, boh pamajikan, lamun geus boga pamajikan perlakukan dengan kasih sayang yang tulus, usapan gitu. Pecetan komano gering nanggeus lila karunya insya Allah lamun kurang diperlakukan dengan kasih sayang tereh cager insya Allah. Eta nu dibutuhkeun ku nu gering mah kasih sayang, perlakuan orang. Dari obat mah nya ngaranna ge obat. Da obat asli nama kasih sayang. Tah kitu pangna abang lamun ningali jelema nu musibah nu gering sok nalangsa teh asa karasaan sorangan itu dot. Tah ayeuna mah berhubung geus asar puji abang kabendotnya kula pohon 5 waktu insyaallah bari jeung rada belang bentong sok bertahap. Masalahna naon kunci ubar anu sabedemereun obat mah ibadah gitu dong. Kula dijauhan tepat urang menta pamenta urang loba tapi tepat urang dipentak urang dijauhan. Ayeuna mah yuk asar heula. Ayo bang. Ampura lain abang. Iya bang. Joledar atau ngantep ke benutnya. Iya. Ya. Ayo enak mah pacara idot. Ayo bang. Geus ieu ya make lepis dah bang. Teu kudu ieu tinggal kopeangnya bang ya. Sandiwara, ceritanya mudah berubah. Pantesan abang jadi sedih,
Si orang teh boga gering. Abang sampai murung gitu. Mudah-mudahan anu gering buru-buru cager, anu cager sing gede milik rezekina. Amin. Kita salat Kak. Tos bang, alhamdulillah. Lega nama. Terusnya bang, mau lila sore. Pamitnya. Nuhun bang, guys di bari sholat ya. Sing gara-gara sehatnya bang. Ada di jalan. Ya bang. Sangka abang teh boga nu gering gini, pantesan beda rada murung. Mudah-mudahan dibalik musibah ieu dibere hikmah nu leuwih hade. Buat hesek di ujang udah KL.